Kejadian ieu kealaman basa sabaraha tahun ka tukang, di mana kurang leuwih 3 tahun ka tukang ngaran kuring Rasman. Kuring nyaeta mangrupakeun guru eskul di hiji sakola SMK di daerah Sumedang. Basa awal pandemi kabeh sakola ditutup, kaasup sakola kuring. Kuring kurang leuwih aya 4 bulan teu ngajar ka sakola teh. Kusabab aya transisi anyar, sakola ge manggil guru akademik jeung non akademik. Pas eta awal bulan September kuring balik ke sakola keur ngayakeun rapat jeung guru sejenna. Basa awal datang deui ka sakola, hawa jeung suasana geus asa beda. Tiiseun jeung sepi pisan. Basa geus nepi ka sakola, di ditu geus aya mobil jeung motor di parkiran. Meureun geus aya guru anu sejen. Rapat ieu teh dimulaina jam 8 isuk. Masih aya 30 menit. Saacan jam 8, ya kuring ge indit keluar mobil, sabari nyantai leumpang ka gedung utama. Nepina ka gedung utama, kuring ge nyampeurkeun ka guru anu keur ngobrol jeung guru sejenna. Kuring nyapa ka guru lain anu satuluyna ngiluan ngobrol. Kuring ge lelempangan muteran sakola anu geus lila ditutup. Gedung anu geus lila ditutup katempo pisan dina suasana jeung kaayaanna. Tempat anu sepi jeung kotor ku kebul. Kuring indit ka koridor kelas 1. Kuring nempo ka jero kelas anu dimana bangku jeung mejana babalatak. Tuluy aya buku di luhur meja. Kuring nyobaan asup ka hiji kelas anu aya di koridor teh nyaeta kelas 1. Basa kuring asup, kuring ngerasa asa beda pisan hawana. Kusabab hawana
Nah leuwih tiis jeung keung. Nah peda geus lila teu dieusihan kitu. Kuring nempok ka jero lomari kelas eta. Basa kuring mukakeun panto lomari teh. Siga aya nu lumpat di tukangan kuring teh. Basa kuring nempok ka tukang. Ningan eueuh saha. Nya kuring nulikeun deui nempel lomari teh. Ngan basa kuring nempok ka lomari. Hawar-hawar siga aya sora anu lempang nyamperkeun kuring. Kuring cicing teu daek nempok ka tukang. Lila jeung didenge-denge teh sorana asa leuwih ngadeuketan. Kuring spontan ngagorowok sabab aya nu nepak tak-tak kuring jeung teu lila ti harita. Kukuring kadenge sora pasunaria guru agama. Astagfirullah. Kunaon ari Parasman? Aduh. Punten Pak. Sugan abdi teh saha? Hayu Pak. Itu terus diantos ku guru nu sejen. Oh, hayu atuh Pak. Ningan rapat teh geus tek dimimitian. Kuring poho. Lamun tadi geus lila, kuring nempuan eta kelas teh. Rapat oge dimimitian nepi ka jam 3 sore. Kakaraeun kuring ngilu rapat anu lila pisan. Basa rapat geus beres, kuring ge balik ka imah. Ngan basa kuring rek ngahurungkeun motor. Ujug-ujug hujan gede pisan. Nya kuring ge mutuskeun jang cicing heula di eta gedung teh. Aya kana 10 menitan kuring ngadagoan hujan. Hujan lumayan sakitu gedena. Ieu mah muara atereh-tereh ceuk pamikir kuring. Basa kuring nempok ka koridor belah katuhu. Kareret ku kuring aya budak awewe anu lumpat. Budak awewe. Ya akhirnya kuring ngudag eta awewe teh. Pikir kuring, nah habet aya budak awewe di sakola teh. Basa kuring nyamperkeun budak awewe eta teh. Sing horeng eta budak teh geus leungit. Kabur teuing ka mana? Kuring neangan ke unggal kelas. Bisi manehna nyasar. Teu bisa balik ka imahna. Basa kuring dihareupeun kelas 2 teh.
nya kuring nempo eta budak. Katempona ku kuring budak eta teh ceurik di juru rohangan. Nya kuring ge nyamperkeun eta budak awewe teh. Bahasa kuring geus aya di tukangeunana. Astagfirullah. Kuring soak. Ningan eta budak awewe teh aya getih dina huluna. Jeung manehna anu tadi ceurik beterobah jadi seuri sabari melongkeun ka kuring. Panonna sabelah. Terus irungna bengkok. Beungeutna pinuh ku getih. Eta anta parah deui. Kuring ngagorowok sabari nahan hayang utah. Kusabab geuleuh nempo beungeutna anu rajet pinuh ku getih. Kuring lumpat keluar kelas eta. Kusabab kuring geus jauh teh eta kelas. Cek pamikir kuring ngerasa geus aman meureun. Bahasa kuring keur ngarenghap. Di tukangeun kuring aya anu ngagorowok tulung. Sorana siga budak leutik. Bahasa kuring nempok ka tukang. Eta budak awewe teh ngudag kuring. Manehna budak sabari ngarangkat di hadapan kuring. Kuring ge nempok kajadian kitu langsung kapaehan. Alatan geus teu kuat nahan kasieun. Bahasa kuring hudang. Kuring geus aya di ruang UKS. Kuring nempo aya pasunaria digigireun kuring. Sabari macakeun doa keur kuring. Kuring ge hudang. Sabari nanya ka pasunaria, ari kuring teh kunaon? Pasunaria ge ngajawab, cenah lamun kuring kapaehan alatan disampeurkeun budak awewe anu di mana eta budak teh korban kacilakaan di hareupeun sakola. Kusabab kajadian ieu lain iwal kuring hungkul anu kungsi ngalaman.